lamun kula jawab saneutkeun salam sakali deui ridho moal ikhlas moal ambek moal pundung moal nyungkun ngajawabna moal ngamekah katipu euy ade bener berarti tukang ngaji kabeh alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kurang doakeun ya nu jawab salam muga-muga intina sing disalametkeun dunia sinarang akhiratna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-ajizil ghaffar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Jawab atuh ceuk terkesima banget kuing euy. Sekali deui Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tuwasi'u biha alainal arzaq wa tuhasinu biha alainal akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Al-ayah maknane wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam man tajawwaja lillah kafa wa waqa. Al-hadis. Ibu bapak nu punya simpuring di piwarmat jauh di jujung tanggang di teang kula datang-datang di provinsi Jawa Barat kayu provinsi Banten asa ngimpi ujo teka bayang bakal lincak jeung panginjing urang dieu bungahna ka pina-pina. Naon bungahna sabab urang dieu ngahadiran kula hari ruk kabeh. Hari ruk teh Allah nupae Allah bungah mata kula. Oh hegarulis ditarariun ayeuna mah ling balik ti dieu mah teu apa kok mau lamun ngajina lila teuing jigana panto diktabor tiung dipalangkeun bisa kejadian salaki kasepak adat-adatan panguna tetap moal lila teuing karunya uwi ka panganten dan alaman baheula. Germa eger padiwing teh ibu datang ka dieu ti poe kamari maka apal kasih Ujang Mahmudnya pamit telepon Mahmudin eta si Ujang Mahmudin kadenge atuh udah deket Imah Sohibul itu tuh Bapak Eman
turunnya teh didinya geus wiridan be sok sanajan parita kadenge kucing apa da kula bahasana teh wiridana teh ping cap cap ping buaya ping cap cap ping buaya naon cenah teh jang hartina digerentaskeun we saeutik karenge molebat hayang geura dipecap penting ayeuna Allah Rabbi padahal isukan sunatnya malam Jumaah ku hade nyanyian tanggal itu sore bulgar naga kuat pas malam Kamis isukan malam Jumat ayeuna panganten baru isukan ke panganten baru cakep mantep wah bapak ibu panganten deh ibu bapak isim kuring wagaragaan dina penting ayeuna ayo orang seraya ngoskeun shalawat ka Kangjeng Nabi mudah-mudahan bubarkana orang mau sholawat ke Kangjeng Nabi bukti cinta orang ke Kangjeng Nabi jeung wasilah orang eta niatan mau sholawat lain ke kebutuhan kana diri tapi orang buktikeun cinta orang ke Kangjeng Nabi lain ukur hayang bebas tina perkara masalah dunia tapi buktikeun heula aosan sholawat urang dihiasi dunia tanda bukti cinta ke Kangjeng Nabi tara buktikeun heula bejakeun sakabeh permasalahan urang ka Gusti Allah niatna sing hadenya sabab teu saeutik niat sholawat lain cinta ka Kangjeng Nabi tapi bukti keur kebutuhan diri sorangan teu saeutik moal ditarima cintana ku Nabi sok sanajan rajin naos sholawat niatna sing gagah heula siap ibu mau sholawat siap apa siap kene orang awang ngomongin namanya dari bab ngaji mah urang dia mah geus jara rago percaya komo ka Bapak Lurah abdi salut ka bina-bina urang doakeun ku urang mudah-mudahan eta pejabat seperti Bapak Lurah nu ieu sing bilang beungkeun panjang yuswana bari barokah amin ya Allah ya rabbal alamin pajarkeun teh cenah ngabentar pek bae heuda uing teh gelap meureun dekah jauh-jauh teh sudah bumi disebut gelap tara abdi mah Bapak Lurah tara gigituan ngaji mah ngaji be sing bener tara geun dan udah eukeun nagus apaleun moal ge sapati-pati dipilih jadi pejabat mun teu apalkan agama bener teh Bu atuh urang kudu ngapal dipilih tadi seperti itu cinta karena pengajian tah cara ieu dukung deui ku urang tong kagok jujur deh kak moal ngadukung sakalaina teu ayeuna sok kitu jeung euy mah hitungan percaya jamaah kabeh ieu bakal ngadukung deui ka Bapak Lurah mau naik deui kitu lamun naik di mana pamajikan kedua entong sabab masyarakat pajet mun salaki hiji istrina dukung ku urang mun nama cabut itu riweuh itu moal ieu mah percaya kadeu dina ragam sorana eueuh bakat kana nyanu wah ya Allah hiji bae istiqomah ya mah yakin tadi sorangan hal mah seperti itu siap ibu salawat siap mangga urang pamitan salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah dupi doa nuka hiji khusus kamu pengantin istri masing taat kalau jadi salaki mudah-mudahan kenging ridho ilahi amin salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah dupi doa nukadua khusus kamu panganten pamagetna masing nyaah
di bojona pasti bahagia hirupna. Amin. Salatullah salamullah. Salaan itu ibu salaan sih tadi. Bicara minta ke salat ini kira kan. Ya salawat itu tadi ya. Habibillah dupi doa nongkatilu khusus kanggo pengantin baru mulai sering teing cemburu pilih Allah mika bandung salatullah Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah doa kaopatna khusus kanu di kitana mudah-mudahan doakan kurang sadaya masing dan murung kali solehna. Amin. Salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah ala yasin habibillah dopi doa kalimana khusus kamu jamaah sadar